Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalematan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi-abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebat asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Gusti Allah Teu Lalieun. Dumasar kitab Kajadian pasal 7 ayat 11 dugi ka pasal 8 ayat nu kalima. Sareng nas nu janten puseur pangnyepan urang nyaeta pasal 8 ayat nu kahiji anu unggalna kieu. Allah teu lalieun ka Enoh jeung ka sasatoan anu di kapal. Seug mantenang ngagerakeun angin niup cai mimiti rod-rodan surut. Para mitra, aya mangsana saurang ibu atanapi rama janten bendu ku putrana, utamina nalika putrana teu ngesto teu nurut ka aranjeunna. Nanging dasa bendu-benduna sepuh kaasih kanyaahna ka putrana teh salawasna langkung ageng tibatan ka bendu nu aya dina manahna. Tah eta oge gambaran perkawis Gusti Allah. Sabada Gusti Allah bendu ka umat manusia margi aranjeunna teu taat sareng ngahukum umat manusia ku caah, maka ka bendu Gusti Allah tungtungna surud oge. Teras sinareng surudna ka bendu Gusti Allah, maka hukumanana oge laun-laun sirna. Para mitra, dina kisah atanapi carios tadi disebatkeun dina pasal 8 ayat nu kahiji yen ka bendu Gusti Allah surud margi Gusti Allah teu lalieun. Teu lalieun atanapi ngemut eta teh sahiji tindakan aktif sanes samata kondisi psikologis wungkul sanes ukur saliwatan sapertos waktos urang emut kana rencang sangundu janten menu tuang urang kamari siang. Sabalikna tina kecap teu lalieun sanes lali tapi lalieun. Para mitra, upami urang gaduh sametan atanapi hutang ka saurangan sareng teras anjeunna teh hilapeun yen urang gaduh sametan ka dirina, mangka urang masih diririwaan ku rasa hariwang. Boa-boa hiji waktos engke anjeunna emuteun perkawis eta sametan sareng teras nagih. Ieu benten ti situasi di mana anjeunna teu hilap yen urang gaduh sametan ka anjeunna, tapi anjeunna ngahaja teu ngemut-ngemut kana sametan atanapi hutang urang. Anjeunna tos mopohokeun, anjeunna tos ngahilapkeun. Tah eta teh persis pisan nu dipidamel ku Gusti Allah dina carios nu ku urang dilenyepan danget ieu. Nalika Gusti Allah emut ka bapa Enoh katut saparang kanca nu sasarengan anjeunna dina kapal, mangka eta mihartos Gusti Allah secara aktif ngahaja teu ngemut-ngemut deui sadaya kalepatan atanapi dosa manusia. Mantena ngalalikeun sadaya kalepatan atanapi dosa nu kantos dipilampah ku umat manusia. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti ku kaluangan nu parantos dipaparin ka abdi sadaya kangge ngalenjepan pedar patali sareng tema Gusti Allah teu lalieun. Gusti Allah teu lalieun ka umatna kalebet ka abdi-abdi sadaya. Sanos abdi sadaya sok milampah kalepatan atanapi dosa, nanging Gusti Allah lautan hampura sifat murah pinuh ku kanyaah. Hatur nuhun Gusti kangge pitulung sareng kanyaah Gusti ka abdi sadaya. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus abdi sadaya neneda. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.